Oke, 3, 2, cut. Hei, terjelas ya. Terserah sia. Sebulan kena wae maksudnya. Apa yang salah punya? Sopat kampung aja. Pulang keliling tuh menang copetin. Apa yang pensiunnya? Ketemu nama jelma beunghar. Apa ini yang panglaris aing? Ketemu lagi. Dina topi-topi na wakas Michael Jackson ya impor ya mulai. Panglaris aing. Oi, Mang. Salahnya nu ngageran nih. Asa teu wae suara na ieu. Wes. Naon? Orang rek nanya Mang ya. Orang kan kalian orang dia nya. Warung sebelah mana ya, Mang? Oh, si Rek nanyakeun warung. Tuh, warung mah di belah Lebak. Ya dia. Ke belah Lebak ka itu jauh kene di dieu mah. 2 meter deui. Lurus 2 meter deket amat. Lurus doang ya. Tinggal ka Lebak aya si ka warung mah. Mang. Ikan tuh tempogan itu. Tempo-tempogan. Kan poek ya. Atuh pan emang eta mah poek jalan peuting karek kaang di Caangan. Coba sih, akrab amat sih. Di dia we kan nu begangan kan. Tangga dibolong menyaya begal sia mah. Cucunguk mah aya loba ditu tuh. Yang satu manggon Mang ya. Heeh. Keren. Sami-sami. Ya, Mang. Nun, Mang. Jelema nanyakeun warung doang ka aing. Bobolohokan we di jauh kene. Mang. Nanyakeun warung doang teh jelas. Nanya pada sabar. Saya ngerasa aneh tuh. Maksudna Atuh maksudnya saya ngerasa aneh. Cuy mah ya, ayo. maksudna kumaha? Sia maksudnya wae. Kayak deui sana mah menang piring sia. Atuh lagian sih teh jelas. Tadi aneh-aneh we nalbun aneh beut sia lain aneh. Siga, apa maksud aing teh kieu per ya. Lain eta aing mah lain masalah eta, ieu masalah kahirupan urang per. Cum ninjuk-juk. Ieu mah rada jero sia obrolan soal cuma kehidupan. Masalah kieu we kumaha? Atuh sia mah per. Sia mah ih teu ngarti di beulah nyahona aing mah ih. Aing tadi ngomong cek aing ge. Hirup urang kieu-kieu wae, bangsa wae ti baheula. Nya kieu wae sia mah. Istighfar naon sih istighfar dengekeun Buru. di luaran itu nya loba nu bangsat teh urang teh loba leuwih bangsa teh urang teh loba Bob sama teh bersyukur ya aya masalah sebangsa mah eta mah masih berusaha nangke kareupna intina mah kudu bersyukur heula jadi jelema mah Aing mah per lain masalah teu bersyukur nanya ieu mah. Cuma aing aneh we sia mah. Tiba heula kieu wae perubahan. Aneh teh sia. ai sia Bobby berubah we ih Ultraman lain mesti geus Kemana sia? Ih kesurat oge aing. masih da aing Naon sia surat teh? Masih waktuna. mandi aing mah udah ngadengekeun sia ieu tangga bagus ka tangga hirupan Apa ya? Ke masjid ngadon mandi doang. Ngadon doang. Segera. Coba aing hayang teh Si balik. Kengkeun juga kecil. Takkeun juga Oh, bae hayang pangesna. Sia deh hayang we aing ge can nginum. Lupangan aing tadi. Bicara rape ieu. Nah, hayang ngaroko. Eueuh apa ipalakeun. Aduh. Buset teh nyorocos kah cengar-cengir meuning eta bibir seksi mah. Hih. Kong, ini rokok atuh. Ini rokok naon ih. Nah, sepong tepak. Ngomong atuh bisa meureun ngomong ge. Aing tadi ngabaceo emang sarek ngabusa. Sia aing ngomong kala anteng ngomong HP. Ngomong atuh Pang, ngomong sama ih cicing wae. Sia ku aing digurin da ge ta ceuli. Sia ana we ta bolot. Ih, teu saudi aing tah ngangon marmot. Sanu ngangon marmut cikong. Astagfirullah. Ceuli sia ta bolot. Ringkeuk geus sia mah maksa. Atuh ngaret we tuh sama sakeupeul ieu jeung marmot mah.
Ceuli sia teh ku diarit ge deh. Ai sia aneh wae. Angon marbot ya inang geus angon beuri. Teu bener mana sih sia? Hari kangon teu bener yo. Angon embe, angon sapi, angon kebo. Takar kangon ku sia. Ieu mah angon marbot jeung beuri teh jok asing aduh. Astagfirullah kokong. Bencar aing lila-lila ngomong jeung sia. Ih, Tah kitu sia nyadar oge po. astagfirullahaladzim. Kong, aing mah teh tadi kong nyadar tadi teh sia nu teu sadar-sadar. Ai sia pong aing mah insyaallah. Insyaallah dinan ih ampun Gusti nu agung boga babaturan ku kieu-kieu teuing. Petir habek. Aris, cuma masal dek ikhtiar ge. Pasti menang milik mah. Allah mah adil bukan nama. Nah terus ya, kita tadi nelfon naon. Tah kong, eta nu ku aing tadi dibahas. Karak nyadar ieu budak. Ini so tau sih ini landak yang lain. Untuk sia tah kos landak. Kong, aya jelema anyar tuh, mending urang palak. Emang seanyar tuh orang palsu yang beli kopi. Buset, aing tadi ngomong kitu, ditarik gue teh jenggot. Anak mah edot so tau sih anak mengedot mah we kabeh nyoto. Kong ku masih yang geus deui ayo we. Ngandeng sama Punten ah. Ka mana? Ka dieu heula we. Di dieu heula, di dieu heula. Mana dia? Di dieu heula. Bade ka mana kitu? Teh kalau lebak doang ke warung enggak? Kunaon? Oh, sahanya tuh siapa nih cing wae. Geus sama gandeng. Ulah ngomong kong geus nemplas koeng tah bibir. Si orang mana kak nyelu aing? Turun lu wetan nih kunaon sih? Itu wetan. Dulu nasi kusut lah nya. Geus dah. Sia lewat dia kudu bayar pajak. Pajak. Perasaan bayar pajak maka samsat. Buset. Samsat mah pajak motor, aing pajak keamanan. Gas. Kalau ngarobrol sama Pang, gerak. Aing ke dong. Asal can pernah nempok Pang. Ya orang mana ya? Enggak saya mau ulang ngomong deh, busingan. Semua sekelah aing wae, enggak saya mau ulang ngomong dah. Enggak saya mau buruan minta duit. Urang teu boga duit kumaha? Saya bisa wae. Keluarga pamit teh goy mah. Astagfirullah. Sahan keluarga pamit, Kong. Keluarga pamit mah aing rau RT PJ. Geus saya mau ngomong di. Ngomong di hajar sekoy. Kumaha tuh? Wae. Tah, geningan. Geus ayo. Eta Eta geus ditung. astagfirullah. Untungna aing masih boga serep. Hilang 1 tumbuh 1000. Salah lieur amat ge sirah. Can ngopi aingnya. Can ngopi pantesan ieu sirah meuni berat asa 100 kilo ieu. Aduh. Kopi heula aing Aing dompet aing ka mana? Perasaan dibawa ku aing tadi. Astagfirullah, mangkani loba duitan eta ladang aing ngejual uut. Apa murah ya? Mangkani Sumhalodo. Aduh. Loba warga itu kesehatan rame amat. Assalamualaikum. Kanaon teh? Waalaikumsalam. Kumaha? Aman lembur. Teh urang mah. Buset. Aman sih aman kopi aing geus nyeduh. Main uyup-uyup wae. PT ampura ya orang hilap. Biasa geus ngopi mah. Pokok kana segalana. Alasan emang mah sungguh sih amat panjang kesoang. Aju, aya anu urang dipanggil ka dieu. Gajian lain. Gajian syarat gawe 2 minggu jadi satamnya dia gajian. Lain emang bingung ya yangnya. Ayeuna usum halodo. Aing karunya ka warga loba nu kesehatan. Di solusina kumaha ieu? Supaya warga teh boga cai. Aing cek urang mah ya, PT. Belum tah ieu mah hiji. Kan engke yo mun sono gede, otomatis kan aya mobil kebakaran ke dinya. Kan kayak di Padang mah tah. Kecena urang pulungan. Bagus dah ide orang. Bener oge sih. Bener-bener PA. Aja teh warga kumaha? Nu imana di beuleum. Daek sanampungna. Oh, nya. Bego sia mah. Resolusi kos kitu. Pinter atuh setik mah.
Urang mun pinter moal meureun urang jadi hansip, mending jadi ojol urang. Oke sih. Ya bisa lihat keliling di itu. Baik kontrol warga menanya perkembangan kabaran guys. Oh, oke. Ya enggak satu sakit mah. Kau sepuluh dewa. Namanya dua aing. Diuk deui. Bos sapu-sapu. Leungit hiji menang nu tebal ya. Asal berduitan sampai. Mana duitnya? Lah. Wapa kabeh mah isina. Buset di jelema. Apa dukun ya? Ya STNK. STNK kolektor. Apes amat aing. Hei, aing mending tadi dompet loba duitan. Apes amat aing. Gak si hansip PA dan BA keduyu cengut naon aing. Dudo ieu mah yuk. Wayanya aing segala leungit dompet aing ngadet aya uang pakan duit aing karek ngajual huut mangkana eta wapak nang pamere embah aing ieu astagfirullah malin dompet aing ieu mah saanya alhamdulillah aing manggih dompet hilang satu tumbuh 1000 cenah lin bahasa teh mah. Astagfirullah mah mana duitna? Hei, wapak kabeh ieu mah. Pak, jajan atuh Pang, jajan. Sia pikiranna jajan we jeung jajan kedeung poe buka heula. Kong ieu mah atuh geleng jeung ngopi-ngopi deui. Mahi jeung ngaboking. Sama dibikin kabokin. Kan mereka bikin kabokin, bokin Kong. Buset, iya Upin Ipin di dari ieu. Kenang naon sih ya? Itu kan upin-ipin ya kayak mah. Naon atuh ge? Mau boboy api jeung boboy ayah. Kowe apa nu kieu teh? Nu daratang teh sampah lembur. Nah sia kadari ning ka ditu deh sia malah labur tah ajakan tah urang. Aing daripada musik kok, pong mending mau nini lumpuh aing sia. Bener tuh, Per? Pong, sama daripada pusing-pusingnya ya. Mending si kokong teuneun ya dina proyek bangunan kayak dicor ieu mah nama dijieun pondasi. Tah, eta bener, Per. Kudu dicoba pong tah. Sama ka mana-mana teh atuh ajakan aya teh sia tiruan wae. Antep dah gue dia denan sewa nggak dia namanya nama. Kita kan buat beheung doang. Pong, eta tak pong. Dompet sa eta? Dompet aing lah ieu mah dompet sadeui atuh. Tuh besingan eta menang maling. Buset gagabah eta sungut. Puguh aing menang manggih rezeki anak soleh. Aduh, tante sih emang kita. Atuh aya lah tempo ku sia tuh. Euy. Burung yang mana jodoh ya mah. Berem. Mantep ya. Jeung meni sebak pas mana cocok apa na, Pong? Bobnya. Bener sa eta mah. Beneran ya aing keur lapar ieu. Ayolah, Pong, si Mang. Emang na wes sia mah hararayang mun salapat isian pertama tumbro kabeh ditutut sia ngeunaheun ngamber. Itu penang mandi. Tahu ya tuh bagi-baginya Bagi na. Korek Oh, sia. Tunjung kok katanya. nyaho gila itu. Cek napak lo kan? Lu korek buat cilok. Serangan mah ngajak. Colok kok itu cili. Cilok. Jelas tuh budak. Yang masih si Pong ini. Parah sih. Parah sih. Yang manggi, Bob. Sakit orang manggihnya iki. Bob, Per. Eta beungeut astagfirullah. Bangun rungsing amat sih sia. Roksing. Naon sih? Naon sih? Sebentar, bentar. Tadi Mang Juk lagi jadi kala. Naon? Ya. Tadi si Pong di dia heuh, ieu si Kokong. Main ngamang di dompet ceritana yo. Aya duitan dompet na loba. Dipenta. Jadi bere teh aku main pelit. Parah sih, Mang serius aing mah. Coba jauh saya main tak ditu tah. Mending berek ke si Bobi tah. Kedeng. Dompet warna coklat lain. Warna coklat. Eta tah. Atuh eta mah dompet aing sia mah. Lobakan duitna lobakan. Eta mah kaning eta aing hasil ngajual huut sia mah eta dompet. Ayeuna mana sih Pom di mana? Hari itu mana? Lempang. Jangan we. Lempang lagi mana cepot coba gitu tah. Ih.
Bener sia, kebelah mana nu bener. Itu. Di tangan ku aing masalahna yo. Tangan bayar Ya itu. geus, sia ilmu sia. Mau aing mah. Sia ku aing lamun ilu ku aing berek ya duit narik mah. Wah, Mursingkeun saja jelema nya. Kemana ieu geus kieu? itu orang itu tuh, yang bola tuh. Lu kritik obas itu. Soalnya ieu limbak leutik. Semua ada itu lah. Mana cilok atuh Sanu rek meuli cilok sih. Eueuh tukang cilok nage. Loba ake perasaan loba kena. Gerung sia elon meureun. Astagfirullahaladzim. Aing rek jajan ge. Kudu weh ngabatin heula. Bos Pong namanya cilok Cilak, cilok, culak, cilok, dicolok ku aing tamata. kacamata sama ulah kacamata make wae geus lebaran. Tah bener kong, bener-bener stres aing ngomong jeung sia mah. Kalau benar Pong, yang penting mah selamat kabehannya teh. Ih, kong, astagfirullahaladzim. Allahu akbar, la ilaha illallah. Struk aing kong ngomong jeung sia. Amin. Buset, ka diaminkeun. Jadi teh ya lapar aing. Tubeteungan wae. Pong, cager sia Pong. Cager atuh mang aing mah. Lain ngomong-ngomong tadi si Gaper ngomong sia manggil dompet. Mana dompet aing? Ayeuna mah. Cicing sia ulah ilun ngomong kepiran moal nyambung ngomong siang mah. Dompet nahan sih, Mang? Tadi si Gaper di tuaing kepanggi. Sia manggil dompet warna coklat eta dompet aing. Giraha. Tadi si Gaper ngomong ka aing. Marek jarak ka mah deh. Astagfirullah. Sasi nu ngomong jarah. Hakan ku sia teh mah ngomong jeung lauk sapu-sapu. Pong, saya kilo Pong jarak Pong. Hehe, jarah sakaditu ka makam Rambo. Kobok, gelo sama ira nepina. Geus dah gandeng sia dah ulah ngomong. Pong, mana sia dompet aing? Ulah sok ngaku-ngaku barang batur, Mang. Dosa. Coba weh periksa heula. Geus puguh sia mah dompet aing leungit. Tah aing tadi keur neangan aya ge dompet ieu ya. Naon buat isina wapak doang. Buset, eta dompet aing ini sia Mang, saya nyopet nya. Sia ulah sok mitna sia lupat nyopet. Ya, lagian aing teh hayang sia dompet keus kieu isi wapak doang duitan. Geus kieu mah. Mang, sebenarnya aing dompet lain nang manggih, Mang. Terus ya, iya dompet nang di mana? Tadi aing nempo jelema teh wau, ku aing palak we, Mang. Terus iya dompetna tuh, duit nage meni bareureum sama Mang. Kedeng. Bilatungan ge. Jelema teh wow. Tadi ge ka aing aya nu nanya jelema teh wow nanyakeun ka warung. Tapi neta pas ku aing di bejaan warung, aing meriksa dompet aing eueuh. Wah, Mang, moal salah deui. Eta copet. Tapi pikir-pikir, Mang nya aya copet rapi ganteng. Nu kieu Mang kudu tampang copet ya. Benar Pong, aing setuju. Benar tah Mang. Astagfirullah ya jelema. Bangga sia disebut banget copet. Astagfirullahaladzim. Wah, Pong. Ayeuna mah ieu lembur geus teu aman nih mah, Pong. Bener, Mang. Geus kali kan dompet aing. Buset, Mang. Bagi we, Mang, salembar hayang ngarokok hayang mulai jajan telur gulung, Mang. Gampang gitu, Mang. Geus aya urang tangan heula tah. Geus atuh ayo. Keluar aya dak sama. Pong, buru Pong. Urang tangan urang bawa ka airport, Pong. Ada dia, kan amat. Sip. Itu mah cara. Buset, tadi jarah we jeung sarah aing ngadengena. Astagfirullah. Coba Pong amankeun ieu pusing aing kena otak ieu. Coba amankeun tah kumakeun ke terserah sia lah. Bener, Mang. Cekek kok aing. Benar Pong. Setuju aing. Lain ieu ngomong-ngomong, aya naon ieu rame amat? Ieu Bapak Hansip, di lembur ieu geus loba copet. Copet di mana sih? Tadi urang kapanggih tuh di ditu. Beuh, copet nage make karhat, nya ganteng sia teh jorek kos Hansip hideung buluk. Sia mah ngaledik aing di borgol sia ku aing. Geus aya urang jalan copetna. Geus ayo. Sejarah lah aing mah nya. Kok arek mah arek ajakan cara. Aya meni cilok teu bener masih teu jelas balik aing mah. Kedeng. Pong. Itu lain tuh jelmana tuh. Tuh, Pong sia. Tah bener, Mang. Eta jelemana tuh tempo rapih kan teu kosatpan urang, Mang, buluk hideung. Pong bener sia. Tadi ge asa aing ingat eta budak, bebajuana kos kitu tuh. Mang. Geus ayo dah urang. Geus urang sergap we langsung ayo. Geus ayo. Astagfirullah euy. Sia ulah sakupuran teh nyaho sia. Siapa nu tadi nongkrong dompet aing?
Dompet mana ya bukti nama mang? Orang tadi lu kuaing dipalak eta duit nang nyopet. Mal berkah tuh kaingna. Ajo geus kumakeun yuk. Mendingan kurang beuleum wae. Ulah ke belum pan usuluhna. Geus ana orang bawa ke CRT, sugan-sugan aing naik gaji. Oh geus ayo. Geus babak. Ampun bang. Par ya mah ya, kopi cicina deui. Awas we sampai teu ngopi deui aing. Kudu selang-leng ya. Dan warga. Bro. Ampun mang, bawa ke mana ya? Betul. Salah. Rame amat saya naon ya. Iya Pak RT maling. Hei, teh. Yo. Kamu orang geus teu aman yuk. Tah. Asup Tah, aing mau copet tah. Tadi ge dompet aing dicopet ya ku copet ya. Copet. Bener copet. Tempo weh, tapi lu tampang copetnya teko santit corek. Yo, nu tanya siapa? Makan ya, weh. Belum apa ya? Belum ya? Belum dah. Kodong heula main belum-belum wae jelema lain tunggul nangka. Belum-belum wae. Coba dia aja, ka dia. Mana bisa nyopet di lemur ya wanianan. Kan loba lemur lain, tuh kudu di dieu. Aing teu pusing ya mikiran warga kasaatan nu sumaha lodo. Hampura Pak RT orang candahari saminggu. Eta kopi aing geus diuyup deui wae. Ampun, Gusti. Kalau asan Pak. Ajo ya geus kumaha ya? Geus belum dah. Orang kieu ge kapaksa mang. Cita-cita orang mah lain kieu jadi dokter sebenarnya mah. Tah, kadang ngebahan ku kabehan, kabeh ge jelema eueuh teu boga cita-cita jadi copet. Di cita-citana kadang ngemeureun kosi Susan, nyaho meureun maneh kabeh jadi dokter. Geus ieu mah urusan RT, geus warga mah geus nyo beres weh. Teu bisa kitu teh. Aing korbannya di dia. Bener teh, komo aing dia malaknya duit nang haram manehna teu berkah teh kaingna. Di mana aya malak berkah? Geus aya nama dompetna geus balik kan? Geus balik dompet. Enggeus. Aing mah teu mangeunaan teh. Ini bisa cepet teh pisuan ganti. Cepet-cepet, wah. Pokoknya nama warga mah geus geus balik ayeuna ieu urusan RT jeung hansipnya. Yang geus tentu lah. Aing awas ya lamun lo ya. Aing awas ya, awas. Mitep aing ya. Kudu kepala dingin, kepala bawah, kepala atas. Dingin kabeh. Hampura mang. Ai maneh. Untung eta bensin kene aya paham sih dia di dia dibawa ka dieu. Coba mun digebugan di ditu. Aduh, maneh. Norak kene jadi copet. Hampura orang teh nya. Geus aya nama geura balik nya. Masih kene dibere toleransi. Ya. Geus geura balik ka ditu. Ulah sampai ka panggih. Di mana tadi nya bisi digebugan. Ayo guys, jom geura balik ka ditu. Urangnya. Paham. Ayo, ulah kita deui nya. Ya. Teh, aing paling geus neok maling. Ulang gaji meureun aing. Untuk sia gaji kopi aing 2 gelas. Gaji kumaha? Ini